Allah ngalarang mencoba karanjen kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib halna anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Imam Jalal, ya Allah mages apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang aya ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama. Oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek ngayahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoan ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah. Nah ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigirin gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad aya emang kurang itu ingin bapak bukan nama aya Muhammad mah dek di ala bae lau manuk ieu waduh mun kurang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah. Waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu ge Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh eta teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat. Nah kuari teh riba kredit saha coba guari di imah mana nun teu ngridit di imah mana anu henteu boga TV. Nah iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kabelah dieuna 1 juta DP kabelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang dek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai kumaha eta ngridit haram eta cek kiai baheula mah haram lah teu teu kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan
Kiai deposito si haram dan ada yang mengai lama kiai dia haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Di kumaha beresna tak ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti ku ari mah ku urang ku ari mah ku daging. Make daging ku ari mah geus dasa bang padahal mah bang keneh koperasi bang daging bang dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae. Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui teu kumaha coba tabalinger teu ngaraji. Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujud da ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon aya di takrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedung ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeredit mobil datang dek ngeredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh teu kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oke nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon Kiai Blon kos itu tah mana nu teger Kiai coba keluar demandak ngomongna puluh ya boleh ye ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan bongan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia gitu make ilmu
Iya mah cenah ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon. Ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu. Ye sugat teh mah teu jadi mamalah. Atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa. Oh sih. Kan itu penyakit dibawa kunya anak yang dituturkan ku santri mual bisa tuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abai ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos gitu tapi lamun urang geus mengko tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa gitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia tamah pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajud mah balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kege beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak ngana ka masjid oh berjamaah Allah akbar nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mulu ka ngaji geus ya ku kiai ge asal betah bae ceuk nanti teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tamah ini mustak kita mudirun tamah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tanya satu kumaha aing wae sampai ka Allah mah teu kudu bisa kerja di ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih gitu nya agak satu atuh bararu bentek teu masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok
itu salah cenyahoun KBG ka rahasia pasar teh. Ingat, awas nu dek diturun kena ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapak mah santrengkeun anak dihitung ku ari ge 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye, bang lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilamanan lawan mina bina madu ambilin baruan siram batu bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nanti jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tetep genteng guys gitu bae pokokna pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng bae siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cekeuna santri bagos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh akarak nya mikir saeutak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wah nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondok nanti lok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya hatena seserian ya siap sepira jadi imam santri ogos gitu nuntut maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tempatnya belum keluaran salap masya Allah salah sautak setting banget maafu naon eta
nah basic nah awalnya memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa ku nusuk ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin ku nu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunaheun eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh matak nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nukan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai kemah kos kitu ngredit lain kiai kemahnya nama jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa iya la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deh tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat lates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadeye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus baik berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun bunga bang terus baik cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain dulu aya ribaan dayut
beteng nadayutnya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahari ba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung we teman teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teman-teman teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mundaharna gede lintu mundaharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu azabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah dek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pemerintah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun tapi sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeun nya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu azabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit bahar ge ngeridit terus bae ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min in eta bae Muhammad sampaikan dongeng kibal ambin bauro jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir hayat nah keluar ti agama Islam gara-gara berat karena dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna keluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad abeng ke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Balam bin Bauro besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Balam tah ti geus leuh kitu besi aya kiai anu dedeketan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Balam bin Bauro Muhammad Fakto Susil Kososo bejakeun ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai ada lagi eta mah sapira tapi deui lagi Balam bin Bauro mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi
nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak kejakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua we jadi peti lu kuat sarua bae aing mah jadi PKB aja kiai aing minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah kowe geus saroplok kiai mah tetap masih utuh kiai mah tetap paling ya ada izin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuat goblok jadi aing dicarekan we sanu nyareka aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parang sana aya DPR Golkar dia ngaji batal mundur kuari setengah ngaji lah tahayang kada yang ngaji Allah teangan ku sia pengajian di nu sejen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak cenah ku aing disogok cenah ki uci ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi di kamarakeun bikin gue kaki pudoli kaji pendi nah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teh hayang aing mah leutik mah tah hayang gede atuh hayang aja sarua jak daun ya sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parang sana sugihan aing mah sugih teh hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih kan Allah paling sakuai aduh Gusti Allah teh yo orang kenal lempeng awak maksudnya lain cuma nyuruh begitu maksudnya supayanya orang-orang cicing didinya teh oranganan keur lelecehan ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong gak kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua lagi tahu cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun hareup kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok tuh jelema ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gue lah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di paraban ku duit kos kitu geus boga rasaan cenah ge untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh maju naik ka panggung mah deuleukeun ilmu sia raragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasas may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun may yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun diberi hidayah untung fahuwal muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh
faulaika humul khasirun. Rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qawlu fi anna dhalika kullahu min indillah, al-hidayah minhu wa kadhalika al-idlal. Korenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tamahak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah, cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah, padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa, dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa, tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira. Bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka. Tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah, geus atuh ku hari Kangjeng Rasulna geus aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mendak Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pangbagusna qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat, kurun tabiin. Sumayalunahum datang ke atsbat tabiin, ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun. Kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun. Tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun. Dilanjut ku para tabi'in 100 tahun. Sanggeusna dilanjut ku tabi'in sumayalunahum atsbat tabi'in. Eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kuari Jawa Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah, geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha sia hirup, zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina bakal dijelas. Zaman saha sia hirup, SBY. Saha kiaina nah tanahnya anak. Zaman saha sia hirup, terkecil di dunia, terkurus Jokowi. Saha kiaina eta tuh bakal ditanya. Ya Allah ya Rabbi, Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia. Ayo
datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggesa kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa kanjeng Nabi Muhammad tadi angkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Quranul Karim. Dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy kudoli sampaikeun ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Nu tadina teu bisa wudu jadi bisa, nu tadina teu bisa salat jadi bisa, nu tadina embung sedekah jadi daek, nu tadina teu tahajud jadi tahajud, nu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Waduh, cenah itu salah. Ya lain salah-salah deh, tambah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kiai, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah, teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin boloon. Lain tantu dakwah mah kudu alhamdulillah kana dunia. Kos kitu mah tuh kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia beli pondok. Bisa jeung majelis ya. Jitu teh kudu dakwah teh mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial teh mah. Saya emang nu dakwahna haji pengen dia paingan. Di dawahanku jana moal balalaner jelema teh. Baru-baru ngapa bener batuk punya lagi mengkol malulu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, ndeka Jogja ibra karangkas bitu. Kapagi jeung JB. Kok JB di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tah eta. Jelema ndeka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia. Maning dirante teh jelema kos kitu. Rante asupkeun ka sumur parem cor. Ulah kada udang deui. Ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah. Ieu mah lain torekat teh kudu make mahar. Ya, torekat bau bukan jeung mahar atuh. Torekat bagus kudu lepas dina kos kitu. Weuh, murid datang teh jungjang jingjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa. Tah geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah. Naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah lepas jadi. Teta sasar kos gitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bunyi. Kege bingung cara nu kolot teh.
nomor kedua koti petingnya hudang baik cakena teh dideleukeun haju bangona ka nu kolot teh ka do kolot ka nu warata ka pamajikanana bageur jasa narekat mah kitu bageur jadi ucodekah boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodekah jeung adakot haju bangona barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan kene gelang ngadeukeun jual kene kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol da kos kitu ulah tarekat batal toko jang sia ka anak ieu jang sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna citu susah setik mesti salah siga hade mentak kuari guru-guru torekat teh bolot di cekurang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu mun teu mawa sapa sia ku cah ali torekat jadi kajajaden kieu tuh kitu menang ngondang ali torekat geus pokona deuk ngahaolan ieu nu bogana tuan syekh deuk milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol ka di dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gua ieu tuan syekh hajunya nana ngaku goblok kabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na pokok saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeuna di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon kudu disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh duhur aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah kawal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga lain lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darkil tungge rapi nama di sorga kuari mah tuh dekil kene emang iya mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang nu di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai ya itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kangjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi agak saya koran majalah HP
capek emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri tapi tidak iman disasarkan ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deket jeung Ki Haji, ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deket tapi teu iman. Masya Allah karim disasarkan emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah jamal aya jelema nu teh nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo deuk make naon coba ku ari mah informasi Masya Allah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus teu anu tertutup informasi tapi tidak iman. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuarima perumahan muslim, perumahan kafir geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam. Komunis aya, Yahudi aya. Di urang kapital aya, kapitalis. Iya tadi urang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet-petet buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Pangerannya nama komunisme Soviet diurang komunis baheula PKI komunis kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkan ke orang, kok bisa terjadi seperti itu? Kumaha ente nu nyicingan negara lagi. Ya tuh cenah ya presiden, atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh pangeran nya nama. Pangeran urang we geus kumaha urang hirup babet. Hirup. Bae selesai. Komunis os kitu. Ya hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi ya iya kapital ya pak untung rugi jadi jangan nama make perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kuma untung rugi ya orang ya di negara Indonesia teh iya teh demokrasi. Nah nu mantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis tentang demokrasi kapitalis iya dipermasalahkan di Indonesia mayoritas Islam barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun.
aing teh ngamerdekakeun negara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim Bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia tuh ku tolol-tolol teh menteri ku begitu abe terus ka raja-raja Bung Karno hudang emang ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya lain lalagan beneran kuari bah pajar lalagan Soekarno teh ngaji kuari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji gara di mana tuh di deket tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno Soekarno eta wasa samira si eta atulah wa mayyudlil faulaika humul khasirun tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena tela yafqahuna biha tengartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa negeri Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab juga bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu etalah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyen pabriknya ada di urang padahal ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam na'udzubillah min dzalik masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha nyana ge boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan
hutan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar ente dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah neuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah neuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan gitu. Ketika neuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleu hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah ayatul lalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleu maung gorengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleu deui urang orai abo ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah deuleu laut oyag laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jamal aya lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu Wari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kali obat kali jat. Tah, ieu urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, ente maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok siapa tolol atuh bengker ku sia atuh coba ayo itu tinggal 5 hari aja ya ada ngomong ngaco baik jangan tengah rapi ada tulisan nang Allah beres sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi di tsunami jadi nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah sembuar macam buah pohara jasa jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak meh hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh Gusti daun salam hijikeun tah. Ramuan inum Gusti tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Tidak ekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana tidak keneli karena kekawasaan Allah Subhanahu jeurekeun urang geus Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah.
nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempengan anak maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ke Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina eueuh aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok geus lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kegedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh goblok teh mah lain deketan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulah aya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh haju aya haju eueuh deui ulah aya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha nyangkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangket di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung bebas engkeuna bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kunaon kitu aing teu pati ku batur emang kunaon pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak aduh urang bahaya atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu iya mah bangsana ayo coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Qadir
sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nugeraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang si Hidir datangnya datang di jero bae assalamualaikum salam sae kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malah wau oh Khidir sasalaman tapi ketika orang lain ke Allah tak ngalamun dagang karung kieu bae kumaha jol ha pendi keluar nya aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi Zarah tek beres jarah langsung nangtung terus diboro ku jelema-jelema tes beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi yang mana yang tadi salaman iya nggak kenal sekarang kemana orang enggak itu Hidir jadi kan sama Hidir sasalaman bah banget balik deung geus sakit ngan sasalaman doang mentak sing ada besi Haji Pendi ti peuting maksudnya ke sorangan aja yang udah datang ha ini Hidir nih tekadkeun Haji Pendi eta Hidir dah aing lain Hidir aing mah babaturan sia ada di kuburan itu tuh pajar babaturanana berarti mantak nyana geus diangkat panglima aduh Gusti Allah boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kafir bae nya mah walahum mazanun yasmauna biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim teu pernah didengekeun kana pituah-pituah teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku ari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam naudzubillah min tali nyana nyieun perindo datang nyana ka Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas datang ke Keresek disambut datang ke Pandeglang disambut datang ke Bogor disambut geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo goblok teu coba jih aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si harita nu ngadengekeun nyana tapi teu iman cak di dieu ge nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi teu meunang cenah jadi imam salat ai imam negara mah teu naon masyaallah karim Sallallahu